Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Siti Fatimah ti kelas 12 MIPA 2. Pedaran Sunda nyaeta wacana nu eusina ngajentrekeun tur medarkeun pola kagiatan anu geus mangtaun-taun sarta jadi hiji kabiasaan dina diri urang Sunda boh dina segi prosesna jeung tujuanna. Salah sahiji contoh kadaharan Sunda nyaeta lotek. Lotek nyaeta kadaharan anu bahanna tina sabangsaning lalab-lalaban kayaning kangkung, waluh, engkol, jeung sajabana. Ngolahna lalab-lalaban dikulub atawa diseupan. Tuluy diabuskeun kana sambal kacang atawa suuk. Lotek sok disuguhkeun babarengan jeung leupeut atawa sangu. Parabot anu dipriogikeun nyaeta nu kahiji panci, nu kadua mutu jeung cowet, nu katilu talenan, nu kaopat peso, nu kalima baskom sareng nu kagenepna centong. Bahan-bahanna nyaeta sabeungkeut kangkung, satengah engkol, satengah waluh, 3 cengek, hiji bawang bodas. Hiji sikur, 2 sendok teh uyah, 75 gram gula beureum, 2 sendok cai asam jawa, sareng 100 gram suuk. Lengkah-lengkahna nyaeta lengkah anu kahiji keuretan sayuran sarupa-sarupa ti mimiti keuretan kangkung. Nu kaduana keuretan waluh, katiluna keuretan engkol. Lengkah anu kadua kulub sayuran sarupa-sarupa ti mimiti ngulup kangkung, kaduana ngulup engkol, katiluna kulub waluh. Lengkah anu katiluna nyiapkeun mutu jeung cowet sareng lebetkeun suuk. Lengkah anu kaopat lebetkeun bawang bodas, cikur, jeung cengek. Lengkah anu kalimana rendos dugi kalemas. Lengkah anu kagenep tambahkeun gula, uyah, jeung cai asam jawa teras rendos sakadap. Anu katujuna lebetkeun sayuran kana coet. Anu kadalapan galokeun sayuran jeung sambalna. Sakitu wae nu tiasa kusim kuring dipikahatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.